Allahu yubghidu kulla alimin di dunia jahilin bil akhirat. Allah mika geuleuh mika hewa amek kat jalma setiap saban jalma anu pinter urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Wan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata piti sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, laulahum suhisolin lasoron nasu kulhum solihin. Lamun hante gara-gara 5 perkara, 5 dosa, 5 penyakit ieu, maka yakin sakabe jalma bakal saroleh kabeh. Jalma bakal balner kabeh lamun teu gara-gara penyakit nu 5 ieu. Mana nu 5 teh? Kahiji al-qanaatu bil jahli, ngalap cukup ku kabodohan. Nah sanggeus lah teu kudu nambahan deui ilmu, geus sakieu cukup. Teu daek ngaji, teu daek memperbaharui pengetahuan. Pangrasa geus lah sirup sakieu geus teu hayang ayeuna mengupgrade pengetahuan. Teu hayang ayeuna memperbaharui kanyaho. Dina kahirupan sapopoe sapoe sapeting 24 jam eueuh pisan ilmu anu asup kana otak. Eueuh pisan ilmu anu asup kana pemikiran. Boh kalimat hikmah, boh hadis asal sahabat sumawala tus Al-Qur'an. Eueuh pisan anu asup kana otak urang dina sapoe sapeting. Dina 7 poe saminggu, 30 poe sabulan teu aya pisan. Nu kitu al-qanaatu bil jali, ngalap cukup kabodohan. Aya hese solehna hirup teh kitu teh. Kahirupan sapopoe urang cetek TV kuna mah heula ningali berita heula sapoe mah sahiji mah berita aya berita naon dia poe ayeuna nambah pengetahuan urang memperbaharui kanyaho urang. Ieu mah kisah nyata we jeung kisah nyata jeung ieu dangdut akademi seperti eta sa si Tasya ngajuaran sa lain si Palen. Jadi kalap cukup ku kabodohan teh kitu nya. Ari kadang nu disebut kabodohan teh kedah saimbang dina keilmuan dunia jeung ilmu akhirat. Pinter ari di dunia mah, pinter sakolana mah ngan ngajina belegug. Anu kitu disebut kabodohan teh. Lain mah loba budak teh kitu ayeuna mah. Kang, pangitem urang kali teh moal ngaos deui ayeuna mah. Kitu kunaon? Hawa teh capek ti sakolana. Duka buyut wae. Nah tuh tadi capek di sekolah korban ke ngaji. Mau capek sekolah mah sekolah kurangan kegiatan lah lebih penting. Ayo mak capek sekolah ngaji tapi gak eureun. Tajalma gitu sementara Allahu yubghidu kulla alimin di dunia jahilin bil akhirat. Allah mika geuleuh mika hewa amek kat jalma setiap saban jalma anu pinter urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Dunia mah pinter. Maka sekolah kajian lah, yang penting mah ayeuna sakola getol, ranking alus, tarang ngaji ge. Kajian teu salat ge. Kajian teu nyaho ilmu adus ge. Teu nyaho jampe salat ge. Tak kalau kagebruskeun ka anak pada kitu teh. Sementara dibanding-bandingkeun jalma nu nyaho, jalma nu boga ilmu, jeung jalma anu bodoh, jelas bisa jauh perbedaanna. Lamun jalma bodoh jeung jalma nyaho sama-sama migawe dosa. Maka danbul alimi danbul wahidun wa danbul jahili dan bani. Jalma anu pinter mah hiji dosana, tapi jalma nu bodoh 2 dosana. Kunaon sabab? Sabab nu bodoh mah teu daek belajarna. Nya. Kata Imam Syafi'i, sing saha jalma anu keur leutik da keur budakna teu daek merasa ripuhna diajar, maka siap-siap teh kolotna bakal ripuh kabodohan. Ya puguleuy pan dina katerangan teh iblis rek kagoda jelema nu keur salat teu daek asup gara-gara anu sare geuning nya. Selidik punya selidik aya ku salat teu sieun, aya ku sare sieun. Khodatna salat mah jalma bodoh, anu sare mah jalma pinter, jalma ilmuwan, iblis ge sieun. Segi eta lah. Teu disasegi ka dunia anana, ayeuna tukang ngaduk jeung manor, gede mana gajina? Gede manor mah nepokeun na ieuh, udud nya. Ayo ngaduk, popoean panas, tonggong di poe, heuleungeun ngan ngajinjingan ember aduk. Setelah tenaga capek keneh anu aduk tapi buru gede keneh manor. Tong sama bilang, "Mana boga ilmu? Kamu beli itu ka pemborong mah deui."
bawa mah uang turun mobil di sepatu wae rapi wae teu kana kubul teu naon duitna leuwih panggedena kusaha aya ilmu tah maksudna kitu ulah sampai ulah teh qanaah ku kabodohan qanaah mah kudu kunaon al qanaatu bil yasir qanaah mah kudu saeutik kudu aya qanaah mah lain kabodohan pada cukup ieu sih jadi motivasi ka urang supaya hidup urang henteu wungkul diwungkul ku kabodohan gitu mata ayeuna aya program berjamaah subuh aya kuliah subuh supaya nutrisi anu asup kana otak urang supaya aya pengetahuan asup kana otak urang kana pemikiran urang anak perlu diamalkeun teu na rek hati jeung teu na terserah eta mah kumaha Gusti Allah rek hati jeung teu na kumaha Allah asup hidayahna mah nu penting mah urang mah geus belajarna berupaya hadir ke pengajian aya nu asup kana pemikiran urang geus didinya cep bangsa hidayah nu kieu mah urusan kumaha Allah nya matak aya program harian subuh berjamaah subuh ngaji mingguanana aya Senin sareng Kamis bahkan poe Minggu mingguana bulanana kudu aya program bulanan tahunana aya jadi hirup urang teu tabuh laku hirup berarti aya manfaatna sampean kieu jeung kieu hirup teh sapopoe teh isuk tepi ka isuk deui teu nyaho naon isuk tepi ka isuk deui ukur pagawe di imah aya poe sakitu dipikari urang teh pisan anu di-upgrade-na kana pemikiran urang kana otak urang kana nutrisi kana rohani urang nya mudah-mudahan sia motivasi ka sadayana amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.